nyaeta carita anu dilakonkeun dina pagelaran wayang. Carita wayang teh lobahna tina kecap bayang atau bayang-bayang anu hatina kalangkang. Jenis wayang anu kahiji wayang tua, nu kadua wayang gedog, nu katilu wayang titik, nu kaopat wayang beber, nu kalima wayang titik, nu kagenep wayang kucet, nu katujuh wayang wong, nu kadelapan wayang lilingong, nu kasalapan wayang suruh, nu kasapuluh wayang golek. Abdi di dieu bade ngajelaskeun tentang kitab Mahabharata sareng Ramayana. Kitab Mahabharata nyaeta kitab anu dikarang ku Empu Waisa anu panjangna 200.000 jajar atawa 100.000 sloka. Sedangkan kitab Ramayana nyaeta kitab anu dikarang ku Empu Wainilti anu panjangna 48.000 jajar atawa 24.000 sloka. Santika ningdalan nyaeta satika tina satika, hatina ilmu kasatian. Santika ningdalan nyaeta ilmu keun nganti dalam kan masagilir sinan dia dunia padalangannya aya nu disebut telepon nyaeta atawacana ngarubah sora geget mirep nu lejon nengtung nu hade des berasa ke mampu dramaturgi banyol atau kasgen karena ide wayang. Dalam wayang boleh fungsi sawal nyaeta hiji tarkim, 2 efek patas panda, 3 abeng sunarya, 4 apek gondamana. Anu ayeuna kasote nyaeta hiji Dede Amung Sutarya, 2 Asep Sunanda Sutarya, 3 Cecep Supriyadi, 4 Dada Sunanda Sunarya, 5 Batara Sunanda Sutarya, 6 Yoga Swara Sunanda Sunarya. Dina pagelaran wayang aya sawatara istilah di antarana nyaeta hiji murwa. Murwa nyaeta suluk atawa siloka bubuka dina pagelaran wayang. 2 nyandra. Nyandra nyaeta deskripsi adegan make bahasa prosa pakuliran wayang. 3 kakawen. Kakawen nyaeta mamanis atawa pamantes dina ngadalang. 4 nyaeta antawacana. Antawacana nyaeta caturan wayang dina adegan. Abdi dieu bade mantung pustaka wayang. Anu kahiji asisten juru alok, anu kadua sinden juru kawih, anu katilu nayaga juru tabeuh musik gamelan, anu kaopat waritra juru gamelan, anu kalima campurit juru gagang awak wayang. Hey yo.